Duh, geus rilat teu naik gunung deui lah eta mah. Nyangan barudak lawe. Geus badureun. Dureun urang ieu yuk. Naon? Nan naik gunung. Heeh. Yuk. Ayo tuh. Nih. Sawah aing geus hara dek ieu. Kesel ieu teh dengan barudak sayang muncak kitu. Kata Ustad. Tah beneran. Urang naik gunung yuk. Yuk, urang Ustad ge naik muncak gunung ieu teh. Heurik gerasa teh. Nih, aing usap teh menang-menang. Bang Allah apa lagi? Kaburna kah? Si bebek lu muncak mah. Yuk. Yuk, berenangan si on orang pasewadkeun mah ceurik. Sakit. Tuh geuningan aya si on. On. Nih, bodrek si on. Ya bodoh nyata rek. Ayo on. Ngomong tapi malah jelema. Geuningan sepi. Halus pemandanganna. Kita ayo. Saung tuh. Saung. Saung Ingin saya dong. Ayo. Saung euy. Anjing. Ieu saung menangin saha ieu ne butut saung kieu teh. Tinggalna pemandangan. Anjir. On. Nanya anak maneh ka mana dua? Non. Sapi dua. Anak maneh ka mana? Sapi keur diurungkeun. Anjing teh anak maneh ka mana? Bismillah sia bonge-bonge ting. Anak maneh ka mana babal? Teuing ah. Lah kitu kadenge sia Sapi keur dua. Urung. Siapa Siapa sangu di lebak? Ya, Ustaz mau kita tebakan. Si on, krepeh on. Ya. Set on sia ye tebak ye, heuh. Naon bedana dompet jeung loket? Duka. Bedana dompet jeung loket naon? Rang. Naon? Ari duit mah diasupkeun ka dompet. Lain si bebek mah ngararaco we. Naon salah naon? Naon bedana loket jeung dompet? Naon mendogan? Ya, ngapal jawabanna. Siapa? Ya, Ming. Ya, jawabanna. Dompet mah paragi nenen duit, ari loket mah paragi nyimpen artos. Sama kene. Sia ka Ustad ya, Bu? Sabar ye. Ayeuna aya beusi 1 kilo, kapas 1 kilo meuning ngangkana suku. Jadi keneh mana? Jadi keneh beusi. Lain. Naon? Yang jadi suku. Gablo si on. Ya, tadi orang eta itu teh geus ngaeta kebon. Oh, di can dibawa paculna balik heula kana tuh. Gasolin. Dadah balik heula kana. Anjing urang tadi duit tinggalun asa tinggalun tadi teh keur cicing. Oh, gasolin. Jing palinganna ngusup teh menang-menang. Parabna tinggalan Kuat Heula on aing hayang ngompol heula daguan heula heuh. Heuh sia torek. Aduh. Si on aing tinggalkeun yuk. Yuk kakak. Ngomong ga bagung tau anjing kumaha. Keun anak batur ieu yuk atuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Ning geus magrib geuning aing ka kasarean. Kamarana bade barudak can barali. Ning ditinggalkeun tawah. Ning anjing dasar barudak udah lupa.